jalma nu gagah perkasa mungguh Allah lain jalma nu bisa ngelehkeun batur dina papasyaan, tapi jalma nu bisa ngelehkeun hawa nafsuna sehingga eta hawa nafsu nu tadina ngabangkang jadi turut, jadi tumut, jadi tunduk kana hukum-hukumna kagungan Allah. Di antara nafsu-nafsu anu wajib dikanyahukeun ku urang masing-masing, anu wajib dielehkeun, wajib ditundukkeun kana hukum-hukumna kagungan Allah. Di antarana nu kahiji nyaeta nafsu amarah. Ari nafsu amarah teh nyaeta nafsu anu ngagedur, anu lir ibarat seuneu anu ngabebela. Di antara watakna amarah nyaeta egois. Ngalak kauntungan tina karugian batur, asal dirina untung teu paduli batur mah rugi ge kajeun teuing. Neangan kesempatan tina kesempitan batur, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, kadituna tunggu di warung catang dirumpak, nyata ngahalalkeun segala cara keur kauntungan jeung kasenangan pribadina. Ari lawamah diantara watakna nyaeta pupujieun, dina migawe amal-amalanana nu jadi udaganana nyaeta pujian manusia. Muncul bahasa kulon tia mah nu kitu teh disebutna show off, pamer. Resep pamer ku barang nu teu sapira, katingali alusna teh, katingali solehna teh ngan saukur di tempat-tempat anu rame, ngan saukur di tempat-tempat anu negrak hungkul, di tempat-tempat nu jadi sorotan umum, nu jadi sorotan publik. Tadi dinya manehna katingali alusna, katingali bagerna, katingali benerna, katingali solehna. Muncul bahasa artis mah di depan layar, munker di depan layar mau sae. Tapi lamun di balik layar, lamun dinu singkur, lamun dinu teka tembong ku batur, boro-boro kana perkara anu sunah, dalah kan wajib ke hare-hare. Beda jeung lamun di depan umum. Di hareupeun publik mah dina media sosial contohna katingalina teh soleh pisan, nembongkeun rupa-rupa kealusan,
nembongkeun keur salat, nembongkeun keur ngaji, nembongkeun keur santunan anak yatim piatu jeung sajabana, kakocapkeun mah da nepi ka eueuh nu teu dibejakeun, ti ibadah tek-tek nepi ka ibadah bengek ceuk paripaosna kabeh di-upload, kabeh disebarkeun, kabeh diumumkeun. Malah mapan rajin pisan kana live streaming. Hey guys, aku lagi otw masjid nih. Sekaya nu kitu. Sing horeng di masjid teh nganumpang ki hungkul, balik deui da eta masjidna kosong, harita eueuh sasaha teu jadi. Eueuh nu ningali, eueuh nu nonton. Eta lawama ari sauyah mah di antara watekna teh nyaeta panasbaran. Ari panasbaran teh kahiji bitaan, kadua sok ngarasa susah lamun batur senang, teu kaok batur meuli kulkas hayang, teu kaok batur meuli kasur hayang, teu kaok batur meuli mobil hayang, teu kaok batur kawin deui hayang. Tapi lamun teu kahontal ku pameulina, kadituna sok ngilu susah kana urusan batur. Eta tatangga meni teu kira-kira pan geus puguh imahna teh di sisi balong, ngan jalan satapak kadinyana teh, ngan sakitu-kituna der meuli mobil, rek di mana neundeuna. Nah kitu. Batur nu meuli mobil manehna nu susah, manehna nu bingung, susah jeung bingung mikiran pigarasieunana kudu di mana neundeuna. Bingung-bingung teh iku mah batur ya, urusan batur atau mun teu kitu sok ngilu susah mikiran ti mana duitna. Da si eta teh usahana masyarwa jeung urangan ukur dagang minyak hungkul contona, katingali dak urang ge sapopoena sabaraha pangalakna, sagede-gedena oge tina ladang minyak mah moal nepi ka kapuli mobil, boa nyegik, boa dudukun. Nah gitu sauyah mah. Lamun mulhama sejen deui, mulhama mah nyaeta sagala daek, maling, main, madon, mabok, daekan. Aya nu ngajak maling daek, aya nu ngajak ngabondon daek, aya nu ngajak tumpangan ngadu hayam daek, aya nu ngajak mabok daek, aya nu ngajak salat oge eta teh kadang-kadang daek ngahayukeun. Muncul istilah barudak ayeuna mah disebutna STMJ, salat terus maksiat jojong. Taya nu opat teh mangrupakeun hakikat tina kafir Quraisy, mangrupakeun hakikat tina kafir Yahudi anu merangan kana hakikat kamuhammadan nu aya dina wujud urang sawang-sawangan. Ka Quraisy ka Yahudi anu eta mah nyaeta anu aya dina urang masing-masing, urang wajib bangkit, wajib jihad jeung berjuang, wajib asup kana barisan kamuhammadan pikeun negakeun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi orang wajib bikin negakeun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di alam wujud kemanusiaan orang masing-masing. Ngan dina negakeunana bakal aya anu ngarintangan, bakal aya anu ngahalangan. Di antarana nyaeta amarah, lawama, syawiyah jeung mulhama. Taeta anu bakal ngahalangan kana tegakna kalimat tauhid di alam wujud kemanusiaan orang masing-masing. Mata cek pelajaran ti kolot urang mah dina bag-bagan padikiran memeh istighfar, memeh sholawat jeung sajabana teh eta heula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi rumasakeun heula nafsuna kakara istighfar, kakara kadituna sholawat jeung sajabana. Sabab sok aya oknum dina istighfarna dibarengan ku goreng sangka ka batur. Dina istighfarna bari mikiran amal naon nu isuk rek diupload ka Facebook. Dina istighfarna bari keheul ka tatangga jeung saterusna. Kumaha kadituna? Kadituna istighfarna teh eueuh karasana, eueuh dampakna. Jadi we lain STMJ ieu mah ITMJ, istighfar terus maksiat jalan.